Maneh nake sia teh Faisal ka aing dicukur ka maneh diudulan botakan deui ku aing sia teh Ket. Ini parah nih. Ya tuh lagi babat dulu kalau kurang wah aing sia. Tah ieu nama dikieukeun tah dia suruh ikeur kumaha. Wah. Citing buat tenang, Pak. Cenah bisa sia menyukuran teh kumaha tuh? Iban insan lancar. Ieu cocok tuh, Pak. Mun muka tukang syukur di kawai. Pokoknya heula latihan heula sia mah ulah padu muka wae. Bisa digebugan gua tuh. Aing teh. Aing bikin percobaan ieu mah. Tenang, tidak ieu percobaan ge. Sae ieu mah moal gagal tenang. Ulah reuas. Tapi siapa menit dicekalan dulu aing nganyukuran teh. Biasa wae tuh. Cicing geura Pak tuh ngomong aduh. Kata mata lu ngenak eta. Oh cicing mah tuh. Ulah dicepak ting habis salura mah. Moal tuh Pak cicing we nah. Kumaha ieu mah. Loba pisan ngomong. Sia mah torok bol kieu aing nyukuran teh. Aman cicing. Montong di depan santing handapna Ket. Cicing geura. Ngomongnya bisa. Lain cicing-cicing pan aing era kayak dari trombol masukan. Ieu sia mah. Oh. Cicing. Aman. Meugeus di kampung we sisina sia mah tak ieu tah. Naon atuh? Tah ieu di kadikeun tah. Lah aing mah. Loba pisan ieu atuh. Mun mah cicing kumaha tukang cukur. Da ieu mah tukang cukur lagi kakara diajar aing ngabisi kelah ngerakeun. Moal. Sia mah sok bisa tuh da. Lamun gagal mah ke wong botakan wae. Cis nya dibotakan segala. Kumaha ieu sakieu? Heeh. Teu. Tur teh. Teu lagi sebelah deui tah daripada beak pisan aing mah beuki beak ke maneh. Tah ieu rada eta setik teh. Aing mah ieu. Naon atuh Pak? Loba pisan ieu aduh. Aja di kieu aing mah tudak kacang kurileung luhurna. Kumaha atuh? Anggeus gaya tuh. Ieu setik tah ieu menjol ieu. Ieu mah sirahna meureun. Masirahna kebuk, na teh deuleu saeutikna. Nah, mesinna kieu Pak. Beak baterena meureun sia mana? Serapan geus dicas. Wah, parem. Nah itu Sia mah aing mah jakal aing mah dikur sia mah kieu geuning. ieu tukangna acan. Sing bener Faisal teh heula. Tuh. Lah, sia mah tuh da sok sotoy pisan cenah bisa aing kieu pisan tukang nu kieu. Nah, apa encan? Sok atuh buat. Tuh. Parem. Tari aing kumaha ieu Faisal? Enggeus we meureun kieu heula Bisa saya. aing mah tukang cukur wae sia teh cenah bisa. Cih, pan heueuh bisa ieu mah gaya kieu tingali. Gaya kumaha ke ieu nake kieu aing mah. Tuh. Beak bensin ieu mah. Baterena beak. Tas heula atuh. Loh aing Geus atuh nyalanya sakinya. anggeus gempre ku kieu aing meureun ruksak kieu aing. Kumaha ieu tuh da? Kan geus keren. Tuh. Ngari ieu ke bu ke terombol. Ah, saeutik Pak. Geus ieu. Mahilah. Aing kapok dicukur ku sia mah Faisal. Cih, nah kapok kumaha eta mun geus gaya kitu lah. Kehernya aing jadi ruksak kieu. Biarlah semua berlalu, jalani seperti apa Pak, adanya. eta duit bae dicukur ya. Minta duit kumaha? Dicukur mana? Ya nu wadadang ya tapi ya tah. Tes dia wadadang kerek dicukur deui cenah tah. Saha Angger nyukurana? map nyokot heula itu lu embe tuh. Nu nyukurana saha? Ku bapak ge bisa nah. Oh, ayo naon sih gagal. Moal gagal segala ieu mah syukurana alus tah. Pak, mending kita minta duit ya. Yang dicukur. Sok ku aing kan ada empokeun nah meni sieun-sieun teuing atuh ya make ieu make wardeng tah. Sok kuat di dia ku aing. Bener. Mana teu bisa? Bener. Bisa aing mah sok kuat. Mau gagal, Pak. Nah gagal sih mah aing osok baheula kayak mana? Bener ieu teh. Bener kayak aing osok cukuran baheula mah keur bujangan kan. Bener teh kayak mana? Aing Eta atuh tong luhur teuing. Tong luhur teuing segala tuh cicing wae ngajedog ai hayang dicukuran mah. lah kieu ieu masa luhur-luhur teuing, Pak.
Eta ulah kaluhurna mah. Nah, ulah kitu rek sisina hungkul ya. Heeh, sisina luhurna Sifat tuh dirapikeun. sama riweuh bisa dicukur teh. Aing ge kamari kumaha dicukuran teu riweuh. Aing pergagah. Oh. Alah, Cicingat. nah gini. Nah, pareum. Nu bener. Dulu ieu da bener apa pareum. Dulu itu. Wah, Kudu dicaseulap ya patre. aku mah aing mah. Caseula lain kumaha-kumaha ieu. Kalem we atuh da di imah ieu susah popoe ge. Ieu caseula. Aing atuh porong pisan ukuran teh. Nah, ieu bisa ieu nyukuran mah, beda we eta batre bean. Ah, nah asal luhur teuing we, Pak. Hiji geula. Manehna ge sia teh Faisal ka aing dicukur ka mah di gudulan botakan deui ku aing sia teh ket. Aduh, nean pinbiteun ka mana mang ge aing opak teu payu ayeuna mah palinganan. Kenapa, Pak? Sia teh si mana kajil? Jangan terjualin ini. Sia nu ciga entok jualan kaen mah make helm kitu sia teh. Anak dia. Beda teh. Anjing. Naon? Ini kan? Ya. Geus kieu itu kan ya anak. Bangsa. Kumaha mang ge? Jadi kieu badoyok. Hah? Aya wae ideuna mah. Kumaha aing, Bah? Maku kumaha aing? Aing sieun. Ngaku kumaha kek. Nya moal aing kapanggih mah. Aing teh kapanggih mah. Itu ngonten tadi belajar acting sing teh. Sia simpul actingna. Oh, sing seperti orang teh meyakini mana benar-benar. Labu, kudu labu nyaan sia teh. Lah siap, sok. Oke. Oke. Ayo, tapi ka mana ayeuna? Ayo we, enteran, ayo, gas. Sia aja gimana sia aya kumaha sia. Bawa kamari sia teh. Sore sia. Untuk ngono wae teh kalau ya aku subandoyok teh. Aku aing naon. Ya udah ketik aku naon. Iya, tuh hesesan bayar utang ke si Badoyok kan minjem duit 2,5 juta. Ari mana utang naon atuh? Aya naon ieu teh? Kang. Ieu si Acil kunaon ieu? Ieu bos tulungan ya bos ya. Sia tulungan kumaha bayar Ieu utang naon? Letik sia teh acil. Tas ya. Dia duit mana nginjem si Badoyok pakai meuli naon? Urut naon kitu Cil maneh? Dipakai meuli domba. Anu mana lepas lah. Kalin boro atuh kumaha do mana? Bos tulungan bos. Kasihan ya. Bae moal. Bos tulungan. Memang lu utang sabaraha gitu ieu budak? 2,5 juta bos. Tulungan bos. Wah, gede 2,5 juta mah. Wah, aing pokona mah teu dibayar mah Please acil. bos, please. Tulungan bos. Bos, tulungan yuk. Geus kumat ieu. Sabaraha maneh hutangna? Ieu tong ceurik geus. 2,5 juta bos. Hasil actingnya si Acil. Tere, aya gas. Nya ya atuh da aing mah jualan kan cil. Kapan kieu cerita teh tere? Aing teh keur ngopi di si Abah Jack, keur udud, keur ngopi. Aya nu mere sepan boleh segala. Tah, aya nu mere suuk. Nah naon urusan jeung aing aya mah suker sia kalaka curhat ka aing teh. Sia lu bener rek meuli naon? Iya mah nyaritakeun, cicing lah can beres ya. Aya nu mere opak cimpring. Tah, terus we ditanglup suuk. Gas teh ah. Terus naon hubunganna jeung aing? Aing datang ka dieu dititaku Bang Jack wa. Heuh rek naon ka dieu dititaku Mang Jack maneh? Jih, kana didengekeun we tere mah. Dibejaan ku disuuk. Gasna bea. Matakna dengekeun mun aing keur bercerita teh, regepkeun. Heuh rek naon regepkeun teh pan ku aing tadi ge kadenge kunyuk. Heuh, ngulub suuk gasna bea. Heuh rek naon sia teh gasna bea ke gumaek meulik mah. Iya, tah aing teh ditamo ieu hiji ye. Nyandak heula cenah. Hiji nya. Hajil. Duit na. Jam long. Tau aing keur galau geus putus cinta. Oh, gelut jeung aing deui sama tarna. Kagok pusing ye, geus putus cinta aing putus sakala melong di. Sia aya naon? Sia aya naon nanya ka aing. Sok buru ka dieu. Sia, sok manusia. Aduh. Aing basuh wa tere. Sia ka aing mut sia kunyuk. Ku aing teh tiga aya jurig aja korek. Wah, anjing ulah ditinggalkeun aing wah. No. Wah, ulah ditinggalkeun aing wah. Wah.